Bismillahirrahmanirrahim. Ulah tabat moal. Ulah moal tenang we nu sejen. Bismillahirrahmanirrahim. Aing ngasieun tabat moal. Penyokeun aing. Nu sejen. Kalau kang ngawanggong sia teh maduaan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal fasholli li rabbika wanhar. Inna ka mana sia inna doa aing poho inna cek tukang teh inna lillahi goblok bener inna lillahi wa inna ilaihi rajiun pae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bidzikri. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-ayah wallahu a'lam bi muradihi wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah wallahu a'lam bi muradihi wa rasuluh. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nasu kulluhum min adam wa adam min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Al-hadis wallahu a'lam bi muradihi wa rasuluh. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, para kasepuhan, para tokoh-tokoh agama, alladzi lam yuzkar ismuhu, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, anu teu tiasa disebatan namina hiji-hijina. Ieu ngartos bahasa Sunda. Ai sugan teh henteu. Kita doakan terlebih dahulu mudah-mudahan ya Allah para alimil ulama, para kiai, para ustad, guru-guru urang sadayana nukiwari masih keneh jumeneng mugia sing paranjang yuswana amin. Tambih-tambih barokah ilmuna, tambih-tambih milik rezekina, tambih-tambih kasehatanana, tambih-tambih santrina. Mugia para santri anu aya di dieu termasuk putra-putri urang sadayana ya Allah mugia sing aya anu muncul janten panarusna para alimil ulama amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur negara yang juga saya hormati, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Insinyur Wahudin Diantoro MT sebagai Kepala Desa Banjarlor, kumnama sadayana ais pangampih anu aya nuker ngaheuyeuh dayeuh ngolah ieu nagara. Mugia ya Allah selalu dipaparin kalancaran dina ngemban tugasna beh dituna mugia sing tiasa ngaroncatkeun lembur urang janten lembur anu baldatun thayyibatun warabun ghafur amin. Panitia penyelenggara peringatan hari besar Islam nyaeta memperingati Syawal dikemas dengan pengajian umum termasuk peresmian musola Baitur Rahim yang alhamdulillah dengan hikmah daripada peresmian musola ini saya jalan dari rumah panitia menuju ke Korsi balik deui kadinya. Jadi bolak-balik ya. Dan alhamdulillah Pak Lurah, saya pun barusan diberikan kesempatan untuk menandatangani prasasti
daripada peresmian tajuk Baitur Rahim di sini. Alhamdulillah Pak Lurah, lain Pak Lurah hungkul nusok nanda tangan, kuring gak osok. Ngan terjadi duit tuh biar geninya. Oh encan merenya. Ini saya merasa bangga dan alhamdulillah karena pada malam ini peringatan daripada pengajian umum halal bil halal bisa dilaksanakan kembali setelah konon katanya vakum setelah adanya corona. Sebelum corona memang ini sudah berjalan setiap tahun mengadakan halal bil halal, dan pada malam ini baru dilaksanakan kembali yaitu pengajian halal bil halal. Semoga pengajian semacam ini selalu dilaksanakan setiap tahunnya dengan lancar dan semakin ada kemajuan setiap tahunnya. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, bil khusus kepada para pemuda yang ikut terjun untuk gotong royong di dalam mensukseskan ini acara. Mudah-mudahan ia pengorbanan harta, banda, tenaga, emu tanjing saya bina lain ngan saukur di dunia dibalas ku Gusti tapi tembus dugikeun ke akhirat janten sampereun jaga di yaumil kiamah. Amin. Kumnama sadayana para jamaah, para ibu, para bapak, pemuda, pemudi, aki, nini, mang, bibi, wong tua, wong anom, nu saluhur, nu sahandapeun, anu sami ku pribados dipika hormat, mudah-mudahan riungan urang sadayana dina ieu saah sehingga jantenkeun cukang lantaran wasilah hiji, mudah-mudahan urang sadayana sing dihampura dosa ku Allah. Nu kaduana sing dipanjangkeun yuswa dina jorot taat ibadah ka Allah, anu katiluna sing dibabarikeun milik rezeki pikeun bekal ibadah ka Allah, anu terakhir nalika cunduk kana waktu ninggang kana mangsa maut ngaranna mugia urang sadayana mautna maut husnul khotimah netepan iman sinareng Islam. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jam telah menunjukkan jam 10:05. Ya dugi ka jam sabaraha ieu? Anjing. Payahan ti orok na ka isuk mah. Saya berangkat tadi dari rumah kurang lebih ba'da zuhur. Alhamdulillah nyampe Banjarlor tadi ba'da isya. Perjalanan kurang lebih sekitar 6 jam. Niat anu inti nama pribados badai nyanggakeun salam silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi abdi tiasa ditampi ku wargi Banjarlor di dieu bade ditampi sakali deui naros bade ditampi insya Allah. Niat kuring seja silaturahmi punten bisi boga sasangkaan anu sajen, bisi boga prasangka anu lian, naon sebab kuring geus hareudang ngadenge di luaran ceuk loba nu ngagosipkeun miring tentang pribados panas kana ceuli hareudang kana mana cenah ge tong daek ngundang kidalang muda ti Bogor mah tong daek naon sebab kadenge beja cenah manehna mah ceramah ka mana-mana sok neangan amplop. Hei dengekeun ka orang Banjarlor, demi Allah saya berani bersumpah saumur nyuhun hulu kuring ceramah teresep kana amplop mah, demi Allah teresep. Oh tak teresep kana amplop mah. Da kuring mah ceramah ka mana-mana ge ceuk Kang maaf lain rek neangan amplop sanes tapi milarian dulur duit saya mah dulur resep cai loba dulur mah sugan we ya kuring ku orang Banjarlor geus dianggap dulur mah ye tungtung nasok mere dukungan duit wae sih eta mah dukungan. Panjang dulur mah urang teh kudu siling dukung kudu siling rojong ki di mana geus jadi dulu tulus siling dukung nah kakarak tungtungna sok mere doa angger orang Banjarlor mah duit deui wae. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita kejar kebahagiaan yang hakiki, bukan sekedar kebahagiaan dunia tapi kebahagiaan akhirat. Akan tetapi ternyata menuju ke arah kebahagiaan yang hakiki itu ada tandanya. Eta aya cirina maka orang bejakeun cirina dina wengi ayeuna sangkan urang jadi jalma-jalma anu bahagia dunia dan akhirat. Amin. Pertama, tanda orang yang bahagia dibejakeun ku ulama. Alamatul intibahi, tatengger ciciren jelma anu waspada beh dituna bakalan jadi jelma anu bahagia yang bahagia. Yang pertama tandanya adalah ayyudabbiro umur dunya bil qanaati wa taswifi. Itu yang pertama,
Tanda orang yang akan bahagia itu adalah orang di mana orang ini berhadapan dengan urusan dunia, maka qanaah jeung santai di mana mayunan urusan dunia. Ini tanda yang pertama. Ayeuna tinggal urang pariksa karena diri urang sewang-sewang, ai urang di mana mayunan urusan dunia geus qanaah atawa acan. Ceuk qanaah atawa acan. Paingan. Salakina mau duit rada loba kakarak nyerenge. Lamun selakina teu mau duit mah monyong bimoli bibir monyong 5 mili aya nu kitu aya. Orang Banjar lor bejana mah. Sampai-sampai sikap terhadap seorang suami berubah gara-gara urusan duit. Hei, hati-hati, uang bukan segalanya. Jangan sampai kewajiban kita sebagai seorang istri itu merubah sikap kita terhadap seorang suami. Hati-hati. Wanita itu punya satu kewajiban, yaitu mentaati seorang suaminya. Jangan sampai gara-gara urusan duit ibu leungit kasabaran, akhirnya robah sikap kanu jadi salaki teu saeutik awe model kitu. Nepikeun ka dangdan oge ayeuna dangdan sok dangdan tara. Dangdan teh. Ayo hareupeun salaki jiga juri. Buuk cawig-wig dibeungkeut make karet. Dijang salaki na ngabelain kita nya cepret kana panon. Ayah gitu ayah. Jangan gara-gara uang kita robah sikap. Maka orang yang bahagia pertama tandanya di mana orang tersebut berhadapan dengan urusan dunia, qanaah jeung santai. Artinya apa? Dunia itu bukan segalanya dan dunia tidak engkau simpan di dalam hatimu, karena cilaka jelma lamun eta jelma dengkeun dunia dina hatena. Cilaka orang yang menyimpan dunia di dalam hatinya. Naon cilakana? Baginda Nabi bersabda, hubbul mali wa syarrafiyun batanil faqofil qalbi. Jelema lamun cinta teuing kana harta kekayaan, jelema lamun cinta teuing kana pangkat jeung jabatan, maka bakalan timbul rupa-rupa penyakit dina hatena. Maaf, timbulna penyakit sirik, pidik, iri, dengki, jahil, kaniaya, iren, pinasten, ujub, ria, jeung takabur. Itu pendorongnya gara-gara cinta teuing, resep teuing karena urusan dunia. Tekaopan tepayaan hati teh gara-gara dunia ada di dalam hatinya. Contoh leutik, lamun orang posisi jelma teu boga tapi dunia entep dina hate, maka bakalan timbul penyakit hati anu sejen. Naon? Iri, dengki, panasan. Ningali tatangga beunghar panas. Aya nu panasan aya. Tatangga kabeli motor ngadadak muriang. Muriang. Tatangga kabeli mobil setruk. Tatanggana kajadian imah gedong pae. Tatangga meuli parabola manehna meuli parame. Riet na jawa batur beunghar teh. Riet na jawa batur maju teh. Hei, ini gara-gara apa? Dunia etep dina hatena. Jadi teu santai teu tenang hatena na jawa batur maju teh panas. Tapi orang nu qanaah mah tara luak dia kana rezeki batur iskuning fokus kana rezeki diri pribadi sehingga pandai mensyukuri kana nikmat anu aya. Hati-hati dalam urusan dunia. Maka baginda Nabi memberikan konsep kepada kita di dalam kita mengelola urusan dunia. Dauhan Kangjeng Nabi, ungsuru ilaman asfala minkum wala tangsuru ilaman huwa fawqakum. Di dalam urusan dunia ulah ningali kaluhur tapi tingali kahan. Sekali-kali melihat ke atas untuk motivasi tidak masalah, tapi ulah wae ningali kaluhur bisi titajong. Lihat ke bawah, tingali kahandap supaya orang jadi jelma anu gede syukur. Sok ce, maaf Kang, dipikir dibalik-balik, dipapai, dirasa-rasa, dihandapeun urang oge loba keneh nu leuwih balangsak, nu leuwih ripuh tibatan urang. Bener. Lamun urang boga mobil, syukuran ke Allah. Alhamdulillah ya Allah, abdi mah gaduh mobil genah, kamana-mana teh teu kahujanan, teu kapanasan. Tuh tatangga sabelah mah teu kabeli mobil, ngan saukur kabeli motor, pana motor mah panas kapanasan, hujan kapanas kahujanan, kuring mah genah dina mobil. Ceuk nu na motor tenjo kahandap. Gusti alhamdulillah, abdi mah kapeser motor, genah dina motor mah teu kudu capek tinggal ngagas. Tatangga sabelah mah kur sakabeli sapeda, na sapeda mah cangkel kudu ngagoel sukun oge bareng. Dipakai ngagoel wae. Jaguna sapeda tenjona kahandap. Alhamdulillah Gusti, abdi mah kapeser keneh sapeda. Genah dina sapeda mah lamun ka mana-mana tinggal ngagoel. Komo manggih pudunan mah geunahan tinggal ngagorolong. Mun manggih tanjakan doang rada eungap.
Tapi sakit Gusti syukur alhamdulillah tuh tetangga sabelah mata kabeli sepeda acan kemana-mana teh lempang suku negara jet rorombeheun. Apal orang Banjar lo rorombeheun naon rorombeheun naon anu sukuna barelah teh geuning. Nah kemarin Kang Dastim saya ceramah di Tangerang itu di daerah poho deui euy. Lain Cikupa beh ditu deui naon teh lain naon teh pokokna mah eta we tadi dinya teh teu aya nu ngerti bahasa Sunda cuy karena kebanyakan pendatang dan pendatangnya ternyata bukan dari Tatar Sunda tapi yang datang dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Saya ceramah di sana dituntut untuk menggunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, tapi dasar bibir Sunda ceramah di Melayu-Melayukeun ge angger we ti soledat wae kana Sunda. Ai kuring teh ceramah nu bieu. Cek kuring teh, "Bu, lihat ke bawah." Di bawah kita banyak yang jalan kaki kemana-mana tidak punya kendaraan. Jalan kaki sampai kakinya rorombeheun. Eta ngahulang kabeh jamaah. Pak Ustad apa itu rorombeheun? Tak kuring oge rada mikiran ai rorombeheun bahasa Indonesiana naon coba ge. Hei, orang Banjar lor, rorombeheun bahasa Indonesiana naonnya? Rorombehin merenya. Saya beli KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia rorombeheun teu aya. Eueuh, aya nama kamari buka Google. Si Google mah nyahoun wae saya mah. Ditanyakan Google ai rorombeheun bahasa Indonesia nah kapanggih cek Google bahasa Indonesia rorombeheun teh ternyata perpecahan antar suku geuning. Hepat suku na bareula geuning. Lihat ke bawah anu bisa kene lempang tingali ka handap Gusti alhamdulillah kuring mah masih kene bisa lempang tuh tatangga sabelah mah setruk teu bisa lempang jak nu setruk Gusti alhamdulillah kuring mah setruk oge jag-jag kene dahar mah masih kene mirasa ngadahar baso ngeunah mie ayam ngeunah seblak ngeunah da gembul si eta mah setruk oge komo tatangga sabelah mah koma di rumah sakit cek nu koma alhamdulillah ya Allah koma oge hirup kene komo tatangga sabelah mah paeh teu balik deui. Artinya apa? Di dalam menyikapi urusan dunia lihat ke bawah supaya orang jadi jelma anu gede syukur ka Gusti Allah nenggak wae ka luhur mah moal aya sebeuna moal aya waregna maka penyakit jelma nu ngudag-ngudag urusan dunia anu cinta teuing kana urusan dunia ngukur hirup ku kahayang catat kahayang moal aya batesna moal aya waregna. Ayeuna boga motor hiji pasti hayang dua. Geus boga motor dua hayang boga mobil. Geus boga mobil hayang imahna alus, imahna geus alus eusina can aralus hayang boga kulkas ge 17 pintu mun aya mah. Moal aya baragna pantes dauhan Kangjeng Nabi laukana li ibni Adam wadiyani min mal labtago salisan andai kata anak incu Adam mempunyai 2 bukit emas 2 bukit gunung apa ia akan puas dengan keadaan seperti itu? Tidak, justru akan mencari bukit yang ketiga moal aya waregna moal aya puasna ngudag-ngudag urusan dunia dan cilakana tadi penyakit hate bakalan datang di mana teu boga iri dengki ka batur panasan lamun boga lamun beunghar timbul deui penyakit jelema beunghar anu eta kakayaan dianggap milikna anu eta dunia euteup dina hatena maka rata-rata penyakit jelema beunghar aya 2 hiji koret kadua sombong aya jelema beunghar nu koret aya nu mana jelema belah ditu hei nu koret dengekeun sia Allah kurang kumaha ngelingan urang ketika Allah mengangkat kisah Korun di dalam Quran. Korun itu kaya tapi kekayaan Korun membuat dirinya sombong. Kekayaan Korun ngajadikeun dirina koret. Allah bendu, Allah marah, maka marahnya Allah Korun dan hartanya Allah lenyapkan ke dalam bumi. Nu koret bakalan cilaka, nu koret bakalan sangsara di dunia keneh geus teu dipikaresep ku jelema tembus ka akhirat ari cita-cita hayang asup kana surga. Hei denge jelema koret mana jelemana denge jelema koret jangan mimpi anda akan masuk surga lamun anjeun masih kene koret jiwana. Kenapa? Karena ternyata ketika Allah menciptakan surga Allah ngomong kieu ka surga cek Allah ya jannah anti haramun alal bakhili walau kana zahidan. Hei surga haram pikeun anjeun ngasupkeun jelema koret sanadina eta jelema koret juhud ahli ibadah.
nah make emprak loba nu koretna beurnya sanajan getol puasa sunnahna sanajan getol hudang ti penting tahajudna tapi masih kena nempel karakter sifat koret dina dirina maka haram surga ngasupkeun jelma koret maka penyakit jelma beunghar teh hiji koret kadua sombong kenapa karena dunia entep dina hatena nyaa tapi orang yang sekedar dititipi merasa dititipi hampang leungeuna sodakoh teh bakalan babari kenapa karena dunia ala kadar titipan dunia bukan milik seutuhnya maka bisa dikacirikeun ce jelma nu koret berarti teh jelma hubud dunia cinta teuing kana urusan dunia oh tapi urang ge urang pikiran ce boa teuing urang oge masih kene euteup ieu panyakit kenapa karena buktina jujur Bu, di sini ada pengajar rutinan tuh. Ayah, sok ayah kotak amal. Sok ayah, tolong jawab yang benar ya. Ketika ibu masukkan uang ke dalam kotak amal, kari-kari di dalam kantong ibu duit ayah dua pilihan. Ayah duit 50.000 jeung 2.000. Nu mana rasupkeun? Hati-hati. 2.000. Tapi ayah palebah kitu, malah ibu-ibu hungkul lalaki ya sarwana. Dah sarwana lalaki ge. Moal si bulan kamari kang aya aki-aki ngamuk di masjid kuring. Gara-gara ki caritana salat Jumaah. Pan memeh imam naik mimbar khutbah, jamaah nunggu salat sunah teh wiridan. Nah, aya aki-aki diuk panghareupna nangtung weh salat sunah. Beres salat sunah si aki teh diuk wiridan. Teuing ngawirid naon nama teuing jangjawokan teuing naon. Wiridan weh. Aki-aki terlihat datang keropak kotak amal nyeng kotak amal pan berem si aki teh teningalieun ditoel kudu sabelahna bah eta kotak amal geus sian mal are pada kantong si abah teh ari dina kantong si abah duitna teh 2 lembar nu hiji 100.000 nu hiji 2.000 dikodok ku si abah 2.000 asupkeun kana kotak amal teu nyaho manu 100.000 ge katarik kadudut ngan murag nu 100.000 mah murag handapeun bujurna murag ari ditukangeun aya RT cuk RT teh duit si abah murag dicanda ku RT teh diasongkeun ku RT teh di tukang ka hareup bah naon teh ieu duit oh nitip asupkeun kana koropa disangkanan nitip padahal duit maneh ngan lila-lila si RT ge rada mikiran ieu si RT kuno nitipkeun sedekah ka aing pan keke koropa mah ka tukang nguriling wah anu teu beres yeuh kareret ka RT teh ari maneh kuno nitipkeun sedekah ka urang nitipkeun nu bieu nu 100 ih tah mah duit uing bah usaha panu abah murag ai palebah dikodok teh tolong mana DKM koropak bongkar tah dibongkar deui eta panyakit naon koret kenapa hubud dunia cinta teuing kana urusan dunia panyakit jelma boga dua rata-rata hiji koret kadua sombong aya jelma beunghar sombong aya kakarak boga apansa ge teu daek wauh jeung dulur teu daek wauh jeung tatangga lempang ge teu napak taneuh kuntilanak sia sombong ngerasa eta nu manehna hei ingat konsep yang harus kita ikuti itu konsep tukang parkir lihat tukang parkir mobilnya banyak motornya banyak aralus teu sombong hirupna nya sombong teu mobilna loba motorna seueur sombong tuh kunaon oh bener nu batur tukang parkir gede rumasa tukang parkir sadar diri mobil anu patalayah lain mobil kula motor anu patalayah lain motor kula tapi eta mah ala kadar titipan naon beda najeun urang pangkat jabatan lain nu urang titipan harta kekayaan lain nu urang titipan bahkan nu hirup maaf
istri gelis salaki kasep budak paling terlalu lucu lain urang kabeh ge titipan bahkan diri urang ge lain urang tapi aya nu boga naon urang disombongkeun ku urang buktina mohon maaf geus maot mah ngali gincing sorangan taya nu ngarencangan bener sok ibu sekarang boleh bangga ibu ayeuna gaduh gelang ibu ayeuna gaduh kalung silakan ibu boleh bangga tapi saya ingin mengingatkan ibu maot eta gelang kalungna dicanak teu dicanak teu ari ibu gaduh gelang teu supaya ngan teu boga naon dibawa boga gen teu sia teh ai kalung gaduh kalung nu leutik atuh cincin astagfirullah anting atuh anting sasalakina si ece tuh bogono anting-anting acan hoyong mah anggap we anggap nu hadir orang Banjarlor ieu sadayana anggap gaduh gelang anggap gaduh kalung tolong jawab yang benar jawab yang kompak ibu ayeuna gaduh gelang gaduh kalung ibu maot eta gelang kalungna dicanak henteu jawab sing bener dikamanakeun dijual hebat bener orang Banjarlor mah hebat geus paeh ge bisa kena ngajual gelang kabayang aya pocong ka pasar ngajual gelang manyanggeus maot ngajual gelang teu kaharti balikane lirah sing balik atuh ngajawabna ye pan ieu nanyana ka ibu ye ibu ayeuna gaduh gelang gaduh kalung ibu ye ibu maot eta gelang kalungna dijarak henteu jawab sing bener dikamanakeun jawabannya adalah tenyaho pan ibu mah maot dikubur moalnya ho meureun gelang teh aya di imah di urusan kudu hirup lamun teu ku anakna ku salakina lamun salakina soleh bager meureun gelang teh dimanfaatkeun lamun dijual ge dipake sedekah atas nama ibu tapi lamun salakina jendil mun salakina jendil dipakai bobogohan deui bobogohan teh jeung babaturan ibu dina grup WA nyeri hate aya matak maaf bu maaf yo dengekeun meungpeung lalakina saeutikan dengekeun ulah gandeng lalaki mah dengekeun moal ngalieu ka dinya lalaki mah ya lalaki mah satya pret karena memang mohon maaf laki-laki itu tidak dituntut untuk setia tapi laki-laki itu dituntut untuk tanggung jawab buktina ibu maut sugandaikeun salakina maturan ibu saminggu di kuburan daikeun mah saminggu 3 poe lah sapoe dah paling ge ceurik paling mewek yang harapan mayit pamajikanana gungguikan cerik tila teh datang babaturan ngalayat Kang sing sabar teu kuat geuninganan Kang datang deui babaturan Kang sing sabar ternyangka geuninganan Kang aing jadi duda teh datang palurah ngalayan palurah ge Kang palurah itu aya randa mana dasongan randa mah ngejahat bener sakitu salakin nu hirup geuning maot mah teu ngarencangan apalagi harta dan kekayaan apalagi pangkat dan jabatan maka hati-hati di dalam mengelola urusan dunia maka saya mengapresiasi bagaimana ini musholah Baitur Rohim dibangun oleh masyarakat dibangun oleh para dermawan dibangun oleh para agnia anu berehan anu eusina nyaeta infak sedekah yakin sim percaya harta kita yang kita makan itu hanya sebatas akan jadi kotoran harta yang kita simpan akan menjadi rebutan tapi harta yang kita infak sedekahkan di jalan Allah itulah kelak harta yang akan menemani kita setelah kita mati maka alhamdulillah tajuk Baitur Rohim modal bejana 12 juta sampai bisa terbangun dengan konsep yang luar biasa ratusan juta iya mudah-mudahan sing jadi amal ibadah urang sabada urang maot amin
Ieu ngabuktikan yen urang teh saeutik demi saeutik teu cinta teuing kana urusan dunia. Karena memang konsep ketika kita menghadapi urusan dunia qanaah we, santai we, karena sing yakin rezeki itu tidak ada yang tertukar, semua rezeki sudah tertakar. Walaupun Bu kita punya sangkaan ku urang lamun diturutan pasti sarua maaf, sanajan diturutan ku urang dengan konsep yang sama, dengan cara yang sama, tapi lamun eta lain prak bikin orang hasilnya bakalan beda. Catat contoh tatangga teh beunghar muka rumah makan urang panas, maju manehna usahana panas, muka usaha nu sarua, rumah makan yang sama, rasanya sama, harganya sama, konsepnya sama, tapi maaf lamun eta lain bagian urang mah hasilna bakalan beda. Bener, rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Numawi hirup mah jongjon we kumaha Allah, usaha mah perlu, sabar mah kudu, tapi soal hasil kita kembalikan kepada takdir Allah yang berjalan. Maka tanda orang yang menjadi kekasihnya Allah, tanda orang yang diangkat menjadi walinya Allah adalah sakinuna tahta majaril akdar, tenang santai cicing dina rel pangeran, nu ngabeungharkeun Allah, nu ngamiskinkeun Allah, nu ngahasilkeun Allah, nu ngagagalkeun Allah, nu ngahirupkeun Allah, anu ngamaotkeun Allah. Sakinuna tahta majaril akdar, kekasih Allah eta tenang santai narima kana takdir anu aya di antawisna. Tentang masalah urusan dunia, tanda pertama jelma anu bakalan salamet, orang yang akan bahagia adalah ayudabbiro umur dunia bil qanaati wa taswifi, di mana mayunan urusan dunia qanaah jeung santai hiji. Tah sabaraha siki deui? Hah? Sabaraha deui? Tadi aya sabaraha tandana? Hah? Ah teu ngadengekeun suganya. Aya sabaraha tadi tandanya? Ada 4. Hiji nu bieu, nu kadua tanda orang yang akan bahagia dunia dan akhirat adalah ayyudabbiro umurul akhirah bil hirsi wa ta'jili, yaitu dikala orang tersebut berhadapan dengan urusan akhirat maka semangat nyaan gagancangan di mana mayunan urusan akhirat, nyaan gagancangan semangat di mana mayunan urusan akhirat. Sekarang kita tanya diri kita, ai urang mayunan urusan akhirat semangat atau santai? Hei, semangat atau santai? Hah? Bapai ngan ngaku. Buktina muadzin di musholah Baitur Rahim geus gogorowokan Allahu akbar, Allahu akbar, santai. Nya loba nu gitu lalaki nakago ku udud pamajikan nama ngus noelan bapana gerak ke masjid kamu sholat udud can beak kedeng udud beak ngaleos ka kamar mandi ari sugan terek wudu ngisi ngudud deui wae sia. Ibu-ibuna nya kitu keneh kadang-kadang isya nama budak manggeus noelan mamah tos isya kedeng can iklan. Urang mah sholat teh kumaha iklan aya nu gitu, kedeng sinetron kerame sholatna kedeng lamun iklan datang we iklan. Nah mamah iklan heuh sholat aing kedeng manehna ngaleos sholat ngan remote dititipkeun ka anakna, neng remote cekelan ulah dipindah-pindahkeun kerame ieu sinetron mun maju bejaan mamahnya kresep sholat manehna. Biasa nama sabuat sholat iklan pas beres, poe hari tama iklan teh gancang anyar ge meunang 2 rakaat budak teh gogorowokan da iklan teh geus beres, mama tos maju eta nu keur sholat. Waduh inget kana sinetron atuh digancangkeun sholat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ngajleng deui kana hareupeun TV. Urang mah kana ibadah teh lobana mah kitu lalaura. Makanya ini titip nih. Ini kita jangan sekedar bangga membangun tajuk Baitur Rahim, jangan sekedar bangga dengan bangunannya, tapi makmurkan masjid dengan cara apa? Subuh sing rame, maghrib komo, isya nya kitu keneh, lohor asar sing rame atuh.
Ayeuna teh sing hati-hati. Hei, ayeuna urang keur cicing di akhir zaman. Masjid ba mewah-mewah, masjid ba agreng-agreng, masjid ba alus-alus, tapi salat subuh mah aki-aki deui, aki-aki deui. Bener. Sing karunya atuh heuy nu ngora ye nu ngora pemuda, sing karunya ka aki-aki. Keur manggeus kolot, bongkok, peot, ungap. Hirup deui. Lumpang ge kos keuyeub. Karunya ka aki-aki. Lumpang di imah ka masjid. Nepi we ka hareupeun mushola. Alhamdulillah. Aing geus nepi ka mushola. Aduh goblok ieu mah lain sorban BH. Salah nenjo maklum geus kolot. Ya paduli teuing moal batal ieu. Ceuk kiai ge sanajan make tambang ge sah make sorban sarua. Bo eta aki-aki asup ka jero mushola maksudna mah rek ngahudangkeun subuh masyarakat. Kokolotrak neangan emi. Kemana emi nanya euy. Emi kemana emi? Oh iya sugan emi teh. Oh iya mah cai nginum heula. Eueuh rasaan. Beda jeung nu kamari. Kamari mah ngarenyed. Aya sireuman. Ieu mah eueuh kajeula. Bo aki-aki kapanggih we mik teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak masyarakat Banjar Lor. Gerahana rudang. Udang. Aing geus hudang mah rek hees deui kumaha sia goblok. Ulah hees deui atuh geura hudang. Ayeuna dulu geraget dulu. Parantos jam, geuning jam teh leungit. Tolol aya nu nyolong deui. Boh karunya aki-aki ngahudangkeun subuh. Nu pantes mah budak ngora. Ieu mah aki-aki nya manehna nu ngahudang subuh, manehna nu nakol bedug, manehna nu ajan, manehna nu komat. Ai beres komat teh culang cileung sorangan kamarana ieu. Eueuh baturna. Dah paduli teuing aing mah ka surga ge sorangan aing. Eueuh jamaah nu sejen. Salat sorangan dah. Teu harayangeun ka surga jelema teh. Molor we. Usolli fardhu subhi. Allah. Oh, terlihat datang baturna dagoan. Alhamdulillah. Aya baturna CS we. Nu datang teh aki-aki deui. Bo karunya duaan salat subuh teh imam aki-aki, makmum aki-aki. Aing imamnya maneh we. Alhamdulillah. Imam aya. Imam aya. Ayalli fardhu subhi. Allahu akbar. Nu tukang aki-aki Allahu akbar. Maca Fatihah we. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kasalnya aki-aki mah gancangan lah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nu tukang aki-aki. Amin.
maca surat si Aki teh maklum geus kolot loba poho ari maca surat Al-Lahab atuh pajejet teh anggeus Bismillahirrahmanirrahim tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada aduh aing poho aki-aki nu tukang geus ngadeg-deg we siamal lila goblok aing cangkel manten ambek eta nu tukang debatot nu hareup ya saka tukang gantian lila sama anggeus tabat deui aing poho geus poho mah aing imam gantian akhirnya pergantian imam tenyokeun si aing mah geus kolot ge cerdas keneh goblok semua tabat deui anggeus tenyokeun aing akhirnya pergantian imam sholli farada subhi Allahu Akbar pan imam jadi makmum Allahu Akbar beres maca Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin nu tukang amin maca surat Bismillahirrahmanirrahim dia tuh kudu tukang ulah tabat moal goblok tabat malila sia oge da anggeus tuur ngadeg-deg moal sajian suratnya loba dina Quran teh Bismillahirrahmanirrahim ulah tabat moal ulah moal tenang we nu sajian Bismillahirrahmanirrahim aing sieun tabat moal tenyokeun aing nu sajen kalau kang ngawanggong sia tamaduan Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal fasholli li rabbika wanhar inna ka mana sia inna duh aing poho inna cek nu tukang teh inna lillahi goblok bener inna lillahi wa inna ilaihi rajiun pae aki-aki karunya nu ngora sok mulai subuh isukan mah ramekeun ieu musholah tajuk Baitur Rahim kekompakan kita jangan sebatas di dalam PHBI saja tapi di dalam kegiatan sehari-hari itu pun harus kita tetap jaga kekompakannya berjamaahna insya Allah maka insya Allah Banjarlor akan menjadi kampung desa yang Allah berkahi ketika para pemudanya ketika para generasi penerusnya itu meramaikan memakmurkan masjid dan musola sing semangat karena urusan akhirat. Kenapa orang-orang yang akan bahagia semangat karena urusan akhirat? Karena mereka sadar, mereka paham dia bukan orang Banjarlor, dia bukan orang Banjarharjo, manehlah lain orang Brebes, manehlah lain orang Jawa Tengah, manehlah lain orang Indonesia, tapi manehna rumasa urang mah penduduk kampung akhirat hakikatna. Maka saya berani berbicara bohong lamun orang dia ngaku orang Banjarlor wadul, lamun orang dia ngaku orang Banjarharjo wadul. Kenapa? Karena etama ala kadar aku-akuan, etama ala kadar aku-akuan. Da asli nama orang telain orang dia kabeh adalah penduduk kampung akhirat. Di dunia ala kadar sementara, di dunia ala kadar ngumbara. Komo di Banjarlor mah isuk bageto orang bakalan mulang ke kampung halaman orang anu asli nyaeta kampung akhirat. Saya mau bertanya ka orang Banjarlor, yakin percaya kita akan mudik ke kampung akhirat? Hei, yakin percaya kita akan kembali ke kampung akhirat? Kita yakin percaya bakalan ke kampung akhirat? Percaya naon panto nak maut
Dan ketika berbicara mati, semua akan mengalami, kabeh bakalan ngasaan kullun nafsing dha'iqatul maut, sakur-sakur nu nyawaan bakalan ngasaan kana ngaranna jeung ngaranna maut. Jeung catat maut mah tara bebeja, hei maut mah rahasia. Kadang-kadang isuk ngobrol jeung urang beurang maut aya nu kitu. Isukna ngobrol beurang maut aya. Cing aneh henteu. Henteu teu aneh, nu aneh mah isukna maot beurang ngobrol jeung urang. Eta aneh. Ari isukna ngobrol beurang maot mah teu aneh, karena mati memang rahasia. Maot mah tara bebeja, hei sahan nyaho sanu apal. Ayeuna urang keur kumpul ngariung kieu, balik ti dieu Israil geus ngadaguan rek nyabut nyawa urang, sahanu nyaho sanu apal. Balik ti dieu aya nu maot. Ngan paling ge lamun balik ti dieu anu maot paling ge diumumkeun ku DKM penting di Baitur Rahim di dieu. Cuk DKM teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu nyangka keur tadi mah hadir keneh pangajian halal bil halal. Saha nu maot saha? Eta geuning nu hadir make tiung hideung. Aya nu tiung hideung. Wah loba deui euy. Hei, jangan takut, mati tidak usah menunggu nanti pulang. Maut jangankan menanti besok, jangankan menunggu lusa, ayeuna detik ieu menit ieu. Lamun Allah ngersakeun cek Allah maut, saha nu bisa nolak jeung nyegahna, bener. Cek Allah maut ayeuna atuh maut. Jangankan nanti pulang, ayeuna lamun cek Allah maut atuh maut. Jangankan satu orang dua orang, kabeh ayeuna lamun cek Allah maut atuh maut. Cek Allah teh maut ayeuna kabeh atuh maut kabeh. Ngan lamun ayeuna maut kabeh atuh riweuh. Walaupun ayeuna maot kabeh atuh riweuh. Jeung pasti ngadadak ieu Banjar Lor rame viral dina TikTok, dina YouTube, dina TV nasional, TV One, iNews, Indosiar, SCTV, RCTI, RTUC aya. Kabeh reporter pasti memberitakan, pemirsa, telah terjadi kejadian yang sangat aneh, yaitu di depan Tajuk Baitur Rahim, tegasnya di Banjar Lor, Banjarharjo, Jawa Tengah. Setelah ada acara halal bil halal dan peresmian musola, seluruh jamaah mati kecuali satu penceramahnya dari Bogor. Duaan. Ternyata dilaporkan 2 orang yang tidak mati dengan panitia nyekel amplop. Mun manehna maot aing balik lengah atunya. 2an yang nyekel amplop. Ari kuring seikhlas kumaha Allah, nu penting mah dihampura dosa, maot husnul khotimah. Mangga Gusti ari geus waktu nama darek aina rek engke ge sarua keneh sabenerna. Ngan nu penting mah urang minta dihampura dosa maot husnul khotimah. Mangga Gusti ari geus waktuna mah rek ibu nu ti heula kuring nu paneuri atuh kajeun. Atawa sabalikna kajeun kuring we nu paneuri euceun nu ti heula nya. Eta oge kajeun. Dan catat ketika mati datang rek lumpat ka mana? Rek nyumput di mana? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Sanajan anjeun nyumput di satu kangen benteng anu kokoh, sanajan anjeun nyumput dina jero liang anu pangleutikna, lamun ajal datang idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Teu bisa dipajukeun, teu bisa dipundurkeun. Mengpeng urang hirup ayeuna memeh urang mulang ka kampung halaman urang anu asli, nyata kampung akhirat. Yuk semangat di dalam menghadapi urusan akhirat. Salatna sing semangat, puasana sing semangat, zakatna sing semangat, ibadah-ibadahna sing semangat, karena kita akan menyongsong kampung halaman kita anu asli. Buktina orang Banjar Lor nu hadir ayeuna geninganan loba nama aya sebagian anu ngumbara, anu di Depok, anu di Tangerang. Tah Kang Dastim di Tangerang, besok pun dia pulang memeh balik ke Banjar Lor. Saya yakin beliau semangat mencari pundi-pundi rupiah, karena itu diperlukan untuk perjalanan dan biaya hidupnya di sini. Kenapa semangat? Karena dia tahu akan mudik ke Banjar Lor. Urang ayeuna kabeh nyaho bakalan mudik ke kampung urang anu asli, nyata kampung akhirat. Maka orang yang bahagia di mana bayunan urusan akhirat, semangat nyaan jeung gagancangan. 2 tah cirina. Sabaraha deui? Hah, baraha deui? Engke deui atuh 2 deui mah nya. 2 deui mah engke nya tahun hareupeung. Nu katiluna. Bising dipotong ah. Lain dipotong pembahasanana gitu. Nu katiluna
amplop deh amplop deui. Tuh tadi ge dibere amplop oh duitan eueuh. Ngaran. Nu katiluna. Tanda orang yang bahagia. Yang ketiga tandanya ayyudabbiru umruddin bil ilmi wal ijtihad, di mana ia jelma mayunan urusan agama maka dengan ilmu dan ijtihadnya para alimil ulama. Hei, kita ngaku agama kita agama Islam, di dalam Islam ada aturan, di dalam Islam ada perintah, di dalam Islam ada larangan, maka di dalam kita menghukumi agama, di dalam kita berhadapan dengan urusan agama maka harus dengan ilmu dan ijtihadnya para alimil ulama. Ini merupakan rangsangan kepada kita yen urang hirup teh sing getol atuh kana ngaos, sing getol kana ngaji. Di dia rutinan kuring rek nanya deh, rutinan pengajian aya henteu? Aya teu? Ibu-ibu aya pengajian rutinan aya. Dinten naon di dia? Hah? Dinten Senin. Bapak-bapak rutinan di dia aya teu? Aya. Dinten naon Kang? Jumat. Ya nu bener ya. Oh aya. Bapak-bapak aya, ibu-ibu aya. Hari pemudanya ada. Ada. Hari pengajian bapak-bapak di dia sok pinu. Lain guna naon, maaf Bu, maaf Kang. Saya pun di rumah itu buka majlis mengadakan pengajian rutinan ibu-ibu dan bapak-bapak. Eta karasa ku kering perbedaan karasa. Di kuring mah pengajian bapak-bapak teh sunyi. Rehe nu ngajari gaya teh luan mah. Nu hiji ngelain, nu hiji nundutan. Meni asyama pagahan karpet itu. Beda jeung ibu-ibu terus terang. Kalau ibu-ibu pengajian rutinan, ibu-ibu mah resep, ibu-ibu mah rame, ngobrol. Aya rame ngobrol. Lain ari bibir awewe kunaon saya direm na aja. Teu di mana bibir teh. Aya anu sok kitu aya. Kadang-kadang nu cilaka naon? Di majlis ngomongkeun batur. Hei, di majlis ngomongkeun batur. Natibah kukuring sok ditegur ibu-ibu mulai gitu. Bo, ulah sok ngomongkeun batur, ulah sok ngagibah doraka gede. Pak Ustad maaf, ieu mah lain ngomongkeun nyaritakeun. Nu disebut gibah mohon maaf, menceritakan hal negatif seseorang itu hal yang nyata, hal yang bukti. Tapi ketika hal yang jelek itu tidak terbukti, itu salah, maka itu bukan gibah lagi masuknya, tapi masuk di dalam kategori fitnah. Baginda Nabi ketika Isra Mi'raj, baginda Nabi melihat ada sekelompok orang yang mencakar mukanya sampai rusak, maka bertanya baginda Nabi kepada malaikat Jibril, eta teh saha jelema teh nyakaran awakna, nyakaran beungeutna dugikeun ka rusak parah? Maka Jibril menjawab, itu umatmu Muhammad anu keur masa hirup di dunia na getol ngadahar daging dulurna. Naon nu disebut ngadahar daging dulurna? Anu sok ngomongkeun batur. Maka ini penyakitnya, hati-hati. Ibu-ibu rame nama pengajian dengan kadang-kadang gitu receh. Jeung maaf, mungkin beda di sini konsep dengan saya punya majlis di Bogor. Ari di dia maaf, kalau pengajian rutinan ibu-ibu itu guruna istri apa maget? Gurunya laki-laki atau perempuan? Guruna nu anu ceramahna. Laki. Itu ketika ngajina di hijab tuh. Di halangan tuh ente jadi katingali guruna ya kelihatan. Nah kalau ibu ngaji ke tempat saya, ibu ngaji ke majelis saya, mohon maaf ibu tidak dapat melihat saya. Kenapa? Karena dihijab kuringna nyumput, beneran lain seri nyumput di halangan ku hordeng. Jadi abdi tetiasa ningali jamaah pun tidak bisa lihat saya. Ngan awal lama kuring boga carita itu dibuka kurang lebih tahun 2009 pengajian itu. Saya buka pengajian rutinan ibu-ibu, datang guru kuring. Di guru kuring teh kasep ka dieu. Mohon
Ari eta maneh ngaji hareupeun awewe nembrak mana garulis ngarora emang lagi gelis ngarora soalnya pengajian kuring mah lamun ibu-ibu diatur jadi lamun anu umurna 40 ka handap dihareup mun ini di juru hoream nenjona mantap guru kuring teh wayahna sia minggu hareup mah halangan ku hordeng ame jamaah teu bisa ningali maneh naon sebabna sebab maneh marada kasep bisi gara ranit ngawaro kuring makan jadi guru ti harita sampai sekarang itu dihijab kalau pengajian ibu-ibu itu dihijab dihalangan ku hordeng jadi abdi titiasan ngali jamaah pun tidak bisa lihat saya ngan aya genahna ngaji kitu teh aya genahna di mana kuring rek gogoleran ge moal nyahoeun jamaah mah moal nyahoeun ngan kitu doang penyakitna aya dihalangan ku hordeng teh bingung ngontrol jamaah aya nembrak kos kieu geunaheun Bu lamun aya nu balik ti heula ka nyahoan lamun aya nu ngawangkong tinggal di poloton ditunjuk eraeun bener tapi dihalangan ku hordeng kagenahan awewe teh ya kreatifna luar biasa nama lamun kuring ceramah ya pengajian di satu kangen hordeng teh sok rada kadenge recet-recet nak biasa nama poe hari teh mah kuring teh ngecebrek we ceramah didenge-denge teh naharehe kieu panasaran dibuakeun hordeng ai buarang teh buakeun hordeng keur ngarujak amit-amit aya ngaji bari ngarujak eta mah hei sing getol kana ngaji supaya hirup nyaho arahan supaya ibadah kita semakin bagus kualitasnya karena itu jembatan untuk menuju ibadah bagus bahkan kadituna untuk mencapai derajat mulia itu kuncinya sing getol kana ngaji karena manusia mulia itu manusia yang takwa dan ternyata di antara tanda-tanda orang yang akan bertakwa yang menuju ke dalam ketakwaan adalah orang yang getol karena ngalengkahkeun dua dampal sampeana nyaeta dianggau pikeun ngalap ilmu agama di dalam kitab taklim ada bahasa wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa sesungguhnya daripada kemuliaan ilmu agama daek ngaji daek tolab ilmu daek masantren daek ruang riung di majelis taklim itu adalah jembatan untuk mencapai makom derajat ketakwaan jangan mimpi kita ingin menjadi orang yang bertakwa lamun urang hirup tara daek ngaji maka sabak dah halal bil halal sama ada pengajian ayeuna yuk orang semangat karena ngaji ngarah agama kita tetap terjaga apalagi saya titip nih anak-anak kita sebagai penerus bangsa jeung agama tolong pendidikan agamanya utamakan kita itu Bu kadang-kadang hidup tidak adil hari urusan sekolah mah maaf urang teh bebelaan anu nyaan sekolah mah maaf saya bukan sentimen terhadap sekolah karena saya pun orang sekolah tapi buktina urang tina pengorbanan sok beda sikapna ari sekolah mah ratusan ribu jutaan dibelaan tapi kadang-kadang budak karena urusan ngaji loba kolot untuk peduli ka guru ngaji nah bener budak mah sekolah dianterkeun didagoan diteang nah karena urusan ngaji maaf kadang-kadang nyerenkeun ge geus teu aya nitipkeun ge geus teu aya saya pengalaman saya di rumah ngawurukan budak laletik ieu ceuk ti mimiti saurang dua urang tilu urang nepikeun ka ayeuna aya puluhan urang kadang-kadang kuring sok kahuleng ari sia anak saha aing teu wau cing kahayang teh kolotna teh datang ngomong Pak Ustad nepangkeun ieu teh anak abdi pan abdi nu wajib ngelmuana teh abdi nu wajib ngadidikna teh ngan abdi mah rumah sabodo bari jeung sibuk abdi rek menta ridho ka Pak Ustad pangelmuankeun anak abdi abdi nyerenkeun ka Pak Ustad kitu kuduna mah pantes teu komo bari ngodok kantong amplop Ustad teh amplop ulah ieu mah ngamplop ka ustad teh kudu gawe heula ustad teh ustad geus mimpin tahlil kakarak menang amplop ustad geus mimpin doa kakarak menang amplop ustad teh kudu kori heula kakarak menang amplop model kuring kudu ceramah heula kakarak aya nu ngamplop sugan pernah keur hulang-hulang di imah torojol masyarakat ngarar amplop padahal anakna unggal poe di ilmuan ku urang unggal poe dididik ku urang maaf ini bukan berbicara matre tapi ini berbicara keberkahan ilmu hayang ilmuna berkah hayang ilmuna nempel kuncina Allah naon kuncina mohon maaf kuncinya ada dalam hadis Nabi yang kita hafal semua
cek Kangjeng Nabi 3 perkara yang tidak akan pernah putus setelah kita mati itu 3. Hiji sodako jariah, nu kadua ilmu anu manfaat, nu katilu budak anu soleh anu ngadoakeun ibu jeung ramana. Maaf eta nu tilu teh ceuk santri mah tadahul mukhallid, artinya satu dan yang lainnya berkaitan. Artinya apa? Lamun hayang boga budak anu soleh titipkeun ka ustad, titipkeun ka kiai, titipkeun ka ahli ilmu. Lamun ilmuna hayang berkah, ilmuna hayang manfaat, sodakohna kaluarkeun denge tah ieu mah sok karunya ka ustad setempat, sok karunya ka ustad setempat anu unggal poe ngawurukan anakna, unggal poe ngamakmurkeun lemburna. Tapi kadang-kadang sikap masyarakat sok teu ingeteun ka ustad anu ngurus ieu lembur, anu unggal poe ngawurukan anakna. Padahal rek naon ge aya naon ibu tina mah ustad kene. Sok butuh teu ka ustad. Hei, butuh teu ka ustad. Buktina aya kamaotan saha anu disusulan ustad. Aya kasurupan ustad. Pala ustad keur nyantri teu diajarkeun jampe kasurupan. Tapi geus jadi ustad mah daek-daek kudu bisa ngajampe jelema kasurupan. Budakna hayang pinter ngaji ka ustad setempat, maka narupaya guru-guru urang lamun ilmu urang hayang berkah. Selain daripada kita getol gaji, keberkahannya pun harus kita raih. Maka agama kita akan terjaga. Di mana ia agama maka ilmu dan ijtihadnya para alimil ulama. 3, nah nu terakhir, nu kaopat, tanda orang yang akan bahagia. Bahagianya bukan hanya di dunia saja, tapi bahagia sampai akhirat. Tanda nu kaopat na nyaeta ayyudabbiro umurul khalqi bin nasihah wal mawadah. Nyaeta di mana ieu jalma mayunan urusan jeung sesama makhluk Allah, maka dengan saling menasehati dan saling menyayangi. Hei, kita harus bangga jadi umat Islam. Kenapa? Islam agama yang mengajarkan kasih sayang, Islam yang mengajarkan kita saling mencintai, Islam yang mengajarkan kita tentang saling menolong. Maka di dalam Islam diajarkan lamun ibu pipis, lamun akang pipis, omat jangan pernah kalian kencing di atas tanah yang itu tanah ada lubangnya. Kenapa? Khawatir di eta lubang aya sekelompok semut keur ngariung kumpulan Bang Emok. Nah makanya seri aya Bang Emok di dia, sireum gak aya Bang Emok. Urang pipis dina jero eta liang aya sireum, lamun urang pipis di dinya meureun eta sireum tersiksa oleh air kencing kita. Islam sampai mengajarkan semacam itu. Sakitu teh jeung makhluk anu leutik sireum ngaranna, apalagi dengan kita sesama manusia. Maka dengan adanya halal bil halal ini, selain daripada kita saling memaafkan antara kita, yuk kita tingkatkan yaitu sifat sosial kita jeung tatangga, jeung baraya, jeung dulur. Kudu saek tulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu diteuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek. Kita tingkatkan jiwa sosial kita. Bu, tunduh can. Kemarin kita puasa. Nah, ngarulang teu sugan. Kemarin kita puasa. Ramadan kita puasa. Ramadan kita tarawih. Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah. Hati-hati, ada penghalang yang menjadikan ibadah kita tidak Allah terima. Apa penghalangnya? Hubungan sesama manusia tidak rapi. Baginda Nabi ketika selesai melaksanakan sholat id, turun malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi, ya Muhammad, saya mau berdoa. Apa engkau ingin akan mengaminkan doaku? Si Kangjeng Nabi siap, kukuring diaminan. Hei, nu ngadoa malaikat Jibril anu ngaminan Kangjeng Nabi. Apa doanya? Ada 3 yang diaminkan oleh baginda Nabi. Pertama, malaikat Jibril ngadoa, ya Allah, ulah diterima puasa na ieu jalma, ulah diterima taraweh na ieu jalma, ulah diterima salat na ieu jalma, ulah diterima ieu umroh na jalma, ulah diterima ieu zakat na jalma. Saha nya eta budak anu doraka ka indung bapakna. Hati-hati. Diaminan ku Kangjeng Nabi nu ngadoana malaikat Jibril. Yang kedua, diaminkan kembali oleh baginda Nabi. Doa malaikat Jibril. Doa nu mana? Malaikat Jibril ngadoa, ya Allah, ulah diterima puasana ieu jalma,
ulah ditarima zakatna ieu jalma, ulah ditarima tarawehna ieu jalma, ulah ditarima ieu sakabeh ibadahna jalma. Saha nyaeta awewe nu doraka ka salakina. Nah make seuri aja. Awewe nu sok jambedud ka salakina. Nu sok molotot ka salakina. Aya nu sok molotot. Tapi kalau lebaran mah minta hampurannya. Minta hampuran tuh. Isuk-isuk. Masalakina teh salat Idnya. Awewena mah balik di heula biasana. Datang salakina diguabruk eta salakina. Naon mah? Papa. Naon geulis? Hampuran tuh jadi pamajikan. Di luhur saujung rambut tugikeun ka handap sausap dampal hampura Bapak. Isuk berang saeutik molotot deui wae. Urang mah kitu ai molotot unggal poe ari minta hampura satahun. Hati-hati wanita yang durhaka terhadap suaminya. Ada doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi agar ibadahnya tertolak. Dan yang ketiga, baginda Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril. Doa yang mana? Sama seperti tadi, depannya ya Allah, ulah ditarima puasana ieu jalma, ulah ditarima salatna ieu jalma, ulah ditarima ieu sakabeh ibadahna jalma. Saha nyaeta anu teu daek saling hampuraan antara papada manusia, dulur jeung dulurna, tetangga jeung tetanggana, teu daek siling hampuraan, teu daek siling bebaskeun. Maka ada doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Kangjeng Nabi. Maka di dalam momentum halal bil halal ini, yuk kita saling halalkan. Antara kita pasti ada kesalahan, antara kita pasti ada kekurangan, maka yuk kita saling memaklumi dan saling memaafkan. Maka ini berpacu kepada salah satu hadis Kangjeng Nabi, kunaon halal bil halal selalu kita tradisikan, karena baginda Nabi bersabda, mangkana indahu mazlamatun li akhihi falyatahalaluh minha. Siapa orang yang pernah mensakiti saudaranya, yang pernah berbuat salah kepada saudaranya, maka cepatlah minta kehalalannya. Inilah makna daripada halal bil halal. Mudah-mudahan halal bil halal urang dina wengi ayeuna ngajadikeun ibadah urang, nya salatna, nya puasana, nya zakatna, nya sakabeh ibadah-ibadah urang ditampi ditarima ku Gusti Allah, jadi tabungan urang engkeun sabada urang ngantunkeun ieu alam dunia. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Eta tandana aya 4. Balikan deui.